Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka 8. Kocapkeun para wargi sadaya kibar dawi alias bahrewok tea. Manehna sabada nyaho yen harita teh mantili kabur. Lain deui ambekna para wargi sadaya malah maharita manehna balik sabada harita nyiksa anak buahna kawe. Datang ka imah jabron panto di tajong maarsah pamajikanana nu keur di dapur ge kuat kangarenya gancang ka jero. Naon nu ngabeladag teh abahna? Tanya maarsah barina teu. Aing najong panto deuleu. Temal bahrewok tegeug. Gek diuk dina kursi. Aku naon atuh teu pugu-pugu, panto make ditatajong sagala. Kumaha lamun segerujad? Rujad. Diduruk sakalian jeung goblokna. Ari si Jabar can manto kene babaju teh. Bahrewok satuluyna nanyakeun Japar anakna. Umatak can balik teuing ka mana cenah umat eta teh? Eta meureun kamari teu mantok teh nyusul-nyusul anak si Jabrig. Dasar umat Bangkawara awewe kitu patut hayo dipikahayang deui. Ceuk bahrewok ka karaoge. Nyarita kitu guru tak Japar datang budina merengut samalah make ngadilak sagala ka bapana. Ari si laing tas di mana Jabar? Wayah kiwai ka kara balik. Tas ngaladog ka mana si ha? Bahrewok nanyakeun ka Japar. Dah. Di mana we da jelema hirup? Tema Japar tegeug. Balik sia ngomong teh kawas lain ditanya ku kolot teh. Diuk sia. Bahrewok nyentak gek Japar diuk bari neuteub kana beungeut bapana si Ganu Kemes. Jawab tu balik sia. Tas di mana ha? Pokna deui. Tas ulin tema Japar ponok. Ulin di mana sia? Bahrewok talete. Mana we ulin manaha lah? Nurus tunjung sia. Kawas lain ditanya ku kolot we. Rajeun emalan bari budi kawas cungur begu. Aing teh dinten teh ge papasia deuleu wajib diharga deuleu. Batur ka aing teh sirik nganyarema deuleu. Nari sia kasebut anak aing ditanya kitu peta. Oh, jadi kuring teh dianggap teu hargaan ka abah. Heuh, da. Rek dianggap penghargaan kumaha sia ka kolot kitu peta. Ditanya tegap teu balik nemalanana. Wah. Keur diri abah ngarasa teu geunahnya. Nya, boga rasa teu dihargaan ku diri kuring. Karena pasti we dan jadi anak yang mau ngahargaan, mau ngajenan kan jadi bapak. Hari nu jadi bapak eueuh ngahargaan, eueuh ngaji rasa ka batur. Tema Japar wani nemal kan jadi bapak. Nah, aing teu ngaji diri, teu ngaji rasa kumaha sia. Goblok nyarita teh. Ya bah, rek disebut ngaji diri atawa ngaji rasa kumaha. Ari jalma nu sok nyieun katelengesan ka sasama manusia deui. Oh, jadi lamun kitu sia teh goreng sangka ka aing. Nyangka aing jelema telengas berenyan. Tong make nyangka nanya kitu segala bah. Itu pikir we ku abah kalawan lenyepan ku hate sorangan. Nah abah teh tukang tutulung, tukang berehan ka diri batur atau tukang telenges jeung hianat ka batur. Ai. Cuman takana keur sia wani ngomong kitu segala ka aing. Hah? Saha manusana nu geus ngahianatan ku aing? Jeung ka saha aing yang katelengesan? Bangkawara sia. Sok caritakeun. Saha urang mana manusana? Nugas ngarasa dihianatan di telengesan ku aing. Jawab. Bahrewok marni buria buncelik di popolotot para mitra. Bahrewok. Nya ari keur di abah mah teu ngalaksanakeun katelengesan. Teu nyieun hianat ngan anu ngalaksanakeun anak buah. Tapi anak buah abah ge moal wani ngalaksanakeun lamun teu aya parentah ti abah. Cik atuh bah sing aya rasa-rasan. Kilang bara abah sok daek narema we ku rejeki ka jelema sangsara. Atawa ka jelema miskin atuh ulah-ulah nyian kitu komo lamun ningangkeun ka jelema nu teu tuah teu dosa mah. Tema Japar. Atuh puguh we para mitra bahrewok dicaritaan kitu kudu jadi anak nafsu. Manehna ngagebrag meja bari ngorejat. Setan sia. Mantong sia Japar. Montong ngajedog di dieu deuleu. Montong aku bapak ka aing. Hayo segera mantong. Si disabat beulna sia ku aing. Kurang ajar sia ngomong teh. Bahrewok ngalugas badog sirilik maarsah pamajikanana nyirilik bari nong takleung. Abahna sing eling ya, sing eling. Alah, si Jabar teh anak saha atuh teh?
cek Ma'arsah hatena reuwas ingis nu jadi anakna di pahala. Lain anak aing hayang gerbandog sia lasun. Anak duraka sia. Bah Rewok nyabetkeun bedog ngan hadena Japar ikat dongko. Cabron bedog nimpah kana kacalo mari maenan. Puguh we kacana ancur burantakan samalah parabotna ge. Aya sababaraha siki anu peupus. Dereg-deg Japar ka kamar nyokot pakaian jeung koperna samalah ngarawel bedog sagala tina luhur palang dada. Ma wayahna lah kukureng ditinggalkeun ma. Cek Japar bari jerut turun tuluy ngaleos sirilik Ma'arsah keluar ngagegero. Japar, montong ini Japar. Mereka mana teh Japar? Ma'arsah gegerewekan ngagegero tapi nu digegero nama teu ngareret ku sabelah mata. Tuluy noyod samalah dina leumpangna meuni gancang naker. Sanggeus rada jauh jerut Bah Rewok turun anu maksudna merek ngaberik Japar anakna. Ngan teu bara kabat diberik sabab ningali anak buahna genepan tinggal diglebakeunana gero Bah Rewok ngegero. Kalana, kaduma, urusna. Pokna bari cecileuweungan kabeneran galuma ngadengieun reg-eureun. Kalana euy tadengekeun suara nu gegero di papasir. Cek galuma atuh baturna rugreg areureun. Kalawan ngalaliek ana breh katingali Bah Rewok ngagupayan. Kuning si Abah euy naon cenah? Kalana kaget teu. Kadila euy, Bah Rewok ngagegero. Jidig anak buahna genepan tingkar redig nyalampeurkeun. Sanggeus deukeut pok kalana nanya bari neuteub kana beungeut. Naon bah? Perkara neangan tawa nyusu si mantili keun we lain. Ayeuna sarusul ku sararea anak dewek si Japar. Lamun kasusul geura tarewak, kalawan serengkeun ka dewek. Teu suka aing gableg anak ku babani cuman taka ka diri aing geuleuh. Cek Bah Rewok akhirna anak buahna nu genepan dititah heula para mitra. Narewak Japar atuh anak buahna ngarasa kaget ku caritaan Bah Rewok kitu. Pok kalana nanyakeun. Eta kunaon bah? Lah teu perlu nyaho si laing mah. Pokona babalek si Japar tarewak ku sararea. Lamun ngalawan paragakeun nyawana. Geus moahan teu si mantili diiwat ku si babalek. Nu matak sok keur tarewak. Bieu kadeuleu ku dewek ini taka brebah kidul, mapai sisi solokan. Tembal Bah Rewok. Atuh anak buah nu genepan baralik deui jalan ka urut tadi, terus mengko kabelah kenca mapai sisi solokan sakumaha panuduhan Bah Rewok. Sanggeus rada jauh nu kira-kira 500 meter ti tempat nu digegerona ku Bah Rewok, reg sararea eureun pasireun sawah. Kekelanan euy, urang ngarawaskeun ti dieu sabab jadi maatra anu kalebak teh euy. Sabab nu rek disusulna ge euy. Geus eueuh geuning, ceuk kalana bari ningalian kalebak nu mayak pak pasawahan wungkul keur meujeuhna gede pare. Lain kalana eta bieu Bah Rewok uga timuru kitu euy. Boga timuru yen mantili bawa kabur ku Japar palang siangnya euy. Nah teuing atuh lah. Heuh lamun nya sama mantili dibawa kabur ku Japar, geus kadeuleu ku batina ngamukna Bah Rewok euy. Ulah-ulah anakna terus dipahala da bieu geuning katingali meuni siga nu nafsu pisan. Kumaha atuh pilakueun urangnya mangkaring tadi ge parentahna. Lamun jang Japar ngalawan cenah paragatkeun nyawana. Aing mah soak euy. Ngadengin age mah nya euy bapa anu kudu lumayan anak euy. Lah teu kumaha nyalaksanakeun we sakumarentah si Abah. Bieu yen urang sararea kudu neangan Japar. Kalawan kudu kapanggih, kudu ditarewak. Tema kalana tuluy arinit deui rek maluruh Japar. Harita waktu anak buahna Bah Rewok keur laleumpang. Aya saurang budak bujang para mitra lulumpatan malah kukurubutan kana rungkun. Anjog kahiji imah nengang kalacat unggah jalan ti dapur. Nyampak saurang awewe tengah tuwuh keur nyangu pok eta budak bujang teh nanya di barungku ambekan ngahegak. Dina nyaritana semunu manggih kareuwas. Bi, ari Japar geus kadia acan? Pokna nanyakeun Japar. Si horeng eta budak bujang teh baturna Japar anu katelah unen. Nanyakeun ka Bikat mah indungna si Toib nu ngarawatan mantili. Aya naon jang unen? Bikat mah canemalan malah malik nanya. Bari neuteub bangun kaget. Nya geus kadia acan? Acan ari kitu aya naon meuni matak ngahariwangkeun jang unen? Aduh kumaha atuh nya bieu kuring ningali anak buahna Bah Rewok. Aya genepan tinggal redig siga maju ka dieu keun. Sok yen terus ungah we ka dieu mangkani di dieu aya mantili. Pangdenget anak buah Bah Rewok ka dieu cenah jang unen. Aduh. Kumaha atuh mangkani si Toib keur kagirang deui. Kumaha atuh nyingkurkeun heula nyi mantili unen? Bikat mah teu puguh rasa, teu puguh pipikiran. Sabab kacicingan ku mantili.
Kene kukuring urang disingkurkeun heula bi. Ngan ibi ulah cacaritanya. Kamantili bisi manehna teu daekeun teu boga rasa curiga ka kuring. Lantaran jeung kuring mah can apaleun. Eunam atuh urang ka kamar. Nah eta kumaha maneh mawana Unen. Sababnya mantili teh can bisa leumpang. Ari diubaran tadi geus. Ubah iding samalah tulang nu misalah oge geus dibenerkeun. Kebarek diganong ebi lah. Temal Unen terus nyamperkeun ka mantili nu keur ngedeng. Samalah geus meunang nyalinan ku bikat mah. Nyai ucu ayahna ucu saheula anamna ulah aya di dieu nya. Lantaran ceuk ieu Unen ningali anak buah Bah Rewok aya kana genepan tinggal di ka dieu siga-siga rek ka dieu. Ku kituna wayahna heula ku Unen rek disingkurkeun heula nya. Engke mah di mana anak buah Bah Rewok geus areueuh syukur-syukur lamun saukur ngaliwat wungkul nyai sadia deui dianteurkeun ku Unen nya. Nya nyai wayahna we ku akang rek disingkurkeun heula. Lain rek ngalampahkeun goreng atawa rek nipu. Sabenerna bieu akang ningali anak buah Bah Rewok keur tinggal di katinggalina siga maju ka dieu keun. Kayak di mana geus areueuh ku akang rek dibawa di ka dieu. Manggading Japar keur eueuh deui. Akang mah hariwang esok sieun Japar disiksa ku bapana. Dumeh saputing tadi manehna teu balik. Sajabati kitu sok sieun disangka Japar ngiwat nyai. Bari manehna teu kuat panyiksa ti bapana heug ngaku numputkeun nyai. Kumaha atuh abi mah teu acan bisa leumpang Kang. Tong hariwang nyaikeun ku akang diganong. Sok buru-buru bising buru-buru ka dieu. Cek Unen kuniang mantili cengkat tuluy diganong ku Unen dibawa jalan ka dapur. Ari bikat mah harita ngawaskeun tina janela kakara oge Unen tepi. Ka dapur geus pun cenghis anak buah Bah Rewok kenepan tinggardi. Katingalina mah nya sigarek ngajugjug ka imah bikat mah. Atuh sirilik bikat mah ka dalapur. Nen, buru-buru geura ini situ tuh geus rentang-rentang ka dieu keun. Bikat mah mending ngaroroncod para mitra. Atuh ku ngadengina kitu teh Unen. Menito sirikna tiba baranting ngaganong mantili terus dibawa ku kurubutan mapai sisi wahangan. Datang ka hiji tempat nu rada mencil, mantili diecageun di sisi tampian. Sina nyarane kana tangkalimus, kabeneran di dinya loba regang awi jeung tumpukan jarami gari. Mantili dihalangan ku regang awi jeung jarami garing menibuni. Kitu dia Unen ngaruang maneh ku jarami garing anu teu sabaraha jauh ti mantili. Bener we anak buahna Bah Rewok harita ngajugjug ka imah makat mah. Reg sarere arireun para mitra. Silih reret siga nu tegarna rasa. Kalacat kalana ungah katepas tuluy pupuntenan bari ngetrok-ngetrok panto. Harita para mitra si kalana harita teh para wargi sadaya pupuntenan. Bikat mah bekitu puguh rarasaan ceuk timburuna palang siang anak buahna Bah Rewok pok kalana pupuntenan deui. Mangga bikat mah kakarane malan kitu ge teu pati datang. Bari nyerilik ka jero. Kulutrak ngalaan tulak panto ana berai gebeg teh para mitra. Bikat mah ngagebeg. Ningali aya jalma genepan harita teh. Ting jaranteng diburuan bari nyaroren bedog. Bade ka saha ujang? Bikat mah nanya. Reka tanyakeun bi. Sugan jeung sugan ibi poe kamari henteu ningali aya nu mau budak awewe ngaliwat ka dieu. Eta budak awe teh alo kuring dibawa ku lanceukna cenah merek ditamakeun sabab gering. Tapi sapeuting teu balik wae sok sieun ka langsu kuring teh. Sekalana ngabohong make nyebutkeun alo sagala maksudna mah kamantili. Da eta ngarah ka pianel make nyebutkeun alo sagala maksudna mah kamantili teh ngarahapeun ka pianel kalawan bikat mah bisa ngajelaskeun. Anu mawi ti kamari oge teu ningal aya nu ngalangkung ka dieu ujang. Sareng ieu mah tiap dinten oge tara ka mana-mana. Aya ge name ngalangkung ka dieu istri opatan anu maruli garacong. Tema bikat mah ngabohong. Bari hatena dugdeg tutunggulan komo ningali nu saurang mah gawena ngareretan we ka jero imah. Hari nu ningali nu ngaliwat mawa nu gering eueuh nya. Henteu ujang teu aya. Keun wae eueuh mah bi, ari ka ditu aya lembur bi. Kan tenan kapalih wetan mah aya lembur ageung ujang, tapi cobian we atuh paluruh ka dinya ujang manawi aya nu nandakan. Kalorosan ieu mah berkah di dieu mah teu ningal aya nu nyanak nu teu damang atuh. Tema bikat mah. Jut kalana turun tuluy arimit deui jeung baturna. Samalah teu ngamanga-mangakeun acan, geus areueuh mah bikat mah ngagerendeng bari nyabak dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti abdi ditangtayungan keneh ku Gusti. Ditebihkeun tina balai. Pokna ngarasa bunga sabab anak buah Bah Rewok geus areueuh.
bari saurang oge eueuh nu wani unggah. Dikeresakeun anak buah Bahrewok jalan teh kabelah kaler lain jalan kapuduneun bikatma. Ieu mah berasna teh katampian kana palebah nu dipake penyumput ku Unen jeung Mantili. Datang ka eta tempat diparengkeun Darsim jeung kalana Tarurun. Katampian sedeng baturan opatan narunguan pasirinana. Harita Darsim ngajanteng gigireun penyumputan Mantili malah katingalieun ku Unen anu ngarimunan maneh ku Jaramigari. Puguh hate Unen ratug tutunggulan sok sieun Darsim pirajeunan ngorehkeun regang awi jeung Jaramigari nu dipake ngahalangan Mantili. Kojengkang Darsim ngalengkah deui gigireun Unen. Ari Unen beuki asa teu puguh rarasaan, tapi teu sakumaha lila Darsim jeung kalana arungah deui nyalampeurkeun babaturanana anu keur narungguan pasireun tampian. Ari silaing ngarampa naon euy Badu? Kadeuleuna rumpuram pawe kana pesak anu murag euy. Sekalana bari neueuh dompet bako dewek eueuh euy. Kanyawan teh bieu werek udun. Disebutkeun murag di jalan Piraku da pesak kampret jero. Dan teuing lamun tingali dina golodog imah awewe tadi mah. Saur tadi kungsi ngaroko di ditu jeung si Galuma. Kelanan euy daguan dieu bisiknya tinggalin di ditu, ripuh dewek teu mau udulin maju lah. Lah kurupa-rupa wae sia mah sesekelan teh lah. Aing mah jeung juga ditu. Aki teh mah ka ditu ketangan. Kalana semu keheul gidig Badu ini tuluy rek neangan dompet bako bisinya tinggalin dina golodog imah bikatma. Da puguh acan sabaraha jauh atuh si Badu teu lila geus tepi kaburuan imah bikatma. Nyawe dompet bako tinggalin teh dina golodog. Sep dipesakan tuluy ngaleos ka karage menang 4-5 lengkah dikeresakeun. Si Badu make ngareret ka palebah golodog dapur. Aya baju rok geus rarawek ngaluduk dina golodog. Si Badu ngarandeg bari gegerendengan jeroeun dadana. Eta baju rok anu namru teh dina golodog siga-siga nu dipake ku si Mantili. Tapi nah namru di golodog imah ieu. Singan ku inget ditamongkeun ka babaturan sugan arapaleun kana baju si Mantili. Kitu gerentes hate si Badu bari nyokot baju nu geus rarawek tuluy dibawa. Atuh dina leumpang leuwih gancang batan tadi para mitra sadaya. Nah, cing ari lain euy. Atawa nu sajian apaan teh kana baju ieu euy? Ceuk pangrasa dewek mah lamun teu salah ditinggalian asa baju nu dipake ku si Mantili teh euy. Cek si Badu nemongkeun baju rok nu geus rarajet. Singan dewek neuleuh kalana meber-meber baju nu geus rarangsak tok Darsim jeung Galuma meh bareng narembalan. Oh bener kalana bener euy. Baju nu dipake ku si Mantili teh euy. Nya kieu pisan rupana oge. Pokna. Eta silaing di mana mangi Badu? Nya teh dewek mah sanggeus dompet dikapangi dina golodog. Terus ngoreleng ka pongpok imah nu tadi. Angkanan teh ka dieu. Barang ngareret kana golodog dapur katinggal baju rarawek euy ngalumuk dina golodog. Mun sarupa pisan jeung baju nu dipake ku si Mantili. Nya gancang ku dewek dibawa. Teh mah si Badu memang nya. Eta baju nu geus rarawek teh baju nu dipake ku Mantili. Mangku dikat mah para mitra dipake kekese dina golodog dapur. Sabab Mantili dibere lungsuran samping jeung baju kabaya. Ngaso heula para wargi sadaya. Aya-aya we atuh para mitra. Ieu mah pitapak teh para mitra sadaya. Anu ngajantenkeun rupina mah kapenakna Mantili. Namun para wargi sadaya engke antosan we dongengna. Inu bade ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya harita si kalana tuluy nyarita. Lamun sarupa kieu mah eta tela si Mantili ngajedog di eta imah euy. Nan kawasna nyumput di jero ongkohan dewek rada curiga ka awewe tadi. Nya nyaritana agak eueuh euy cing nam urang datangan ka ditu euy. Urang onggahan we ka imahna hayang nyaho. Ceuk kalana akhirna kenepan baralik deui. Kabeneran harita bikat mah nyampak aya di buruan keur sasapu. Pok bikat mah miheula ananya. Kapenak ujang? Pokna bari neuteup ka kalana sedang baju butut dibawa ku si Badu samalah dikatukangkeun. Lumatakeun teubi ongko acan kebat kuringna ge ka kara tepi kadinya. Lain pangna kuring balik deui ka dieu teh rek tanyakeun ka bibi. Naroskeun perkawis naon ujang? Bikat mah semu kaget. Ari ieu baju saha namru dina golodog dapur? Kalana nyokot baju anu butut anu dicecekel ku si kalan ku si Galuma song ditemongkeun ka bikat mah. Duh katuh jang da bibi mah teu gaduh baju kitu. Tamah bikat mah semu gugu. Beungeut rada pias da puguh hate mah ngaku yen eta baju teh nu dipake ku Mantili. Tong pura-pura teu apal bi.
kuring apa karena baju butut ieu nyaeta nu dipake kamari ku ngaran Mantili. Bari kuring datang ka dieu teh lain maluruh nu jadi alot tapi maluruh ngaran Mantili. Kari-kari ayeuna kapanggih bajuna ngalumruk dina golorog dapur. Geus moal henteu pasti Mantili cicing di dieu. Nincak kana paribasa pur kuntul kari tunggul largaga kari tunggak. Moal neangan jurig teu kadeuleu. Kari-kari kuring neangan Mantili ayeuna bajuna aya di dieu geus pasti Mantili aya di dieu. Sok gerak ku bibi. Aku ku bibi lamun bibi hayang salamet. Geus moal salah tina sangkaan pasti Mantili disebutkeun di dieu. Cekalana ujug-ujug nuduh kitu bae ka Bikat mah. Duh ka atuh Ujang. Da bibi mah teu katatamuan sareng deui. Bibi mah ukur duaan we sareng ieu pun anak pamegat. Bikat mah mungkir bari hate maratug sabab rumasa kacicingan ku Mantili. Ngan ayeuna keur disingkurkeun heula ku Unen. Arunggahan euy. Kalana marentah babaturanana nitah Arungga. Teu hararese baturna nu limaan ting kalacat Arungga kalawan arasup ka imah harita teh Paramitra. Unggal kamar ditempoan samalah ting Tarngo. Ningalian kana kolong ngadipan jeung kana kolong ranjang. Nurut dipake ku Mantili teh harita jalma limaan sabagian aya nu narek ka para. Nu asup ka guah kapipir nempoan ka kolong. Tapi boleh nu diteteangan mah Paramitra. Eueuh da pugu disumputkeun ku Unen eta jigeut tampian di urugan kuregang awi teh jeung Jarami Garing. Geus sidik ditinggalian kaditu ka dieu eueuh mah kaluar deui nyampeurkeun ka kalana. Nu keur ngagulik sak Bikat mah tapi Bikat mah tetep mungkir. Nyebutkeun teu ngampihan Mantili malah teu wawuh-wawuh acan. Taina kuring rek nanya sakali Debi, pilih hiji di antaraan dua kecap. Nah rek ngaku kacicingan ku ngaran si Mantili, nah mending dibawa ku kuring. Sok geura timang-timang. Kalana nanya kana pamadegan Bikat mah. Ngaras Ujang kasep bibi mah teu kenal kajenengan nu disebatkeun nama ku Ujang. Malih teu acan terang dirupi-rupina acan. Tema Bikat mah. Dasar adat kalana geus nurut we Paramitra nurun adat anu jadi guru. Teu aya pisan teu aya pisan ras-rasan. Harita Bikat mah nyarita kitu ai cebet ditampiling puguh we. Sesat ditampiling ku lalaki teh tumrapna ka Bikat mah. Asal lenglengan lieur samalah harita Bikat mah kuat ngoloyong meh-mehan rek terus rubuh, terus hing-hingan ceuri. Usur euy. Cekalana tudurug-dug Bikat mah dikaranyang leungeun aku duaan. Dibawa keluar malah tuluy dibebedol leungeunna jabrod bobokong Bikat mah dijejak ku Darsim. Aduh, ampun Ujang leswotkeun bibi mah teu gaduh dosa. Teu rungos kacicingan ku jenengan Mantili Ujang, ampun Ujang ampun. Bikat mah meniteu sirikna jejeritan Paramitra tapi teu didenge. Malah tuluy digalusur jaba ku nu ti tukang pada ngajejek pada ngajongklokeun. Maksud kalana jeung baturna mah rek tuluy dibawa kalawan rek diserenkeun ka Bahrewok guruna. Sanggeus jauh ti imah palebah tempat nu jauh kaditu jauh ka dieu sisi walungan. Bikat mah pada nyiksa kuduanya teh ku kalana jeung Darsim. Nu kacidarosana nyiksa mah kalana. Nepi ka irung Bikat mah getihan urut digitikan. Pugu Bikat mah jejeritan Paramitra malah harita Bikat mah merod teu daek dibawa. Serepet kalana ngalugas bedog anu maksudna marek dipake nyingsieunan. Nu dipalar Bikat mah ngaku terus terang kacicingan ku Mantili. Nah atuh kalana ngalugas bedog ari celeng aya saurang lalaki luncat pasireun tempat nu dipake nyiksa Bikat mah. Saurang lalaki pangawakan jangkung parebegel, beungeut godegan ampir tepung jeung janggot, tapi jelmana ngora keneh nu kira-kira umurna 30 tahunan. Make kampret bodas calana batik buuk panjang sasertak-tak, teu beda ti buuk awewe. Harita eta jajakan nu luncat meuni sakilat nepak ke leungeun kalana nu keur dipake nyekel bedog. Plak! Kleweng godog kalana ngoleweng meh-mehan murag. Atuh puguh we boro-boro kalana sanajan baturna nu limaan ge sakedapan mah ngaranjung. Teu kanyahoan ti mana eta jajaka nu luncat teh nepak leungeun kalana. Gila. Kalana ngalieuk ana breh saurang jajaka anyar pinangi. Barakatak jajaka teh Paramitra sadaya bari ngenyang leungeun Bikat mah teh seuri harita teh Paramitra sadaya. Saha tuluy jajaka ngaso heula Paramitra ngaso. Para wargi kaum dangu, harita si jajaka teh Paramitra ngagak-gak seuri. Nanaonan anika teh euy? Ngadon nyiksa awewe nu sakieu kolotna. Cing atuh make polos saeutik baraya.
yang kudu ngarasa erawe Andika sa itu jalug-jug jarangkung badagna ngado nyiksa waruga awewe nugus nyedekan ini kieu. Henteu lah lieur mah Andika teh bergadung. Aya kitu na ieu dulur. Cek eta Jajaka matak nimbulkeun panas hate kanu nampa. Setan sia. Saha sileung ha? Kalana tipu pun cereng. Sedang baturna kalana nu limaan geus ngalingkung sisi siga nu ningker eta Jajaka. Lah, teu perlu nyaho ngaran ka kaula mah sabab moal pancakaki deuleu. Sabalikna Andika saha jeung urang mana? Jajaka malik nanya. Banjil mah gelo sia ditanya ngado nanya deui. Saha ngaran Andika jeung urang mana sia? Aya ku bawel Andikanya. Sakitu tadi geus dicaritakeun moal pancakaki. Keukeuh we nanyakeun. Ngaran padumukan kaula. Nah lamun kaula nerangkeun ngaran rek dipuasaan ku Andika atawa Andika hayang nganyang ka tempat kaula. Suka jelema edan ieu nya. Kalana geus mimiti kasar. Memang lahirna mah kaula kawas nu edan tapi batin kaula manusia biasa, boga elingan. Teu model Andika. Rupa kawas manusia biasa tapi adat kelakuan jeung tabeat alabatan tinu edan deuleu. Tema Jajaka malik kasar. Alik sia nyingka silaing mantong pipilueun kana urusan batur pating ge. Ngilu ateul teuing kana urusan batur. Lamun urusan rumah tangga Andika pasea jeung nu jadi pamajikan Andika, keur kaula teu perlu pipilueun kana urusan rumah tangga Andika. Tapi mah jelas Andika rek boga etika jahat ka ieu awewe. Nu mata kaula wajib nulungan. Tega jago Andika ha? Kumaha ceuk nu ngomong we teh malah. Tega sileung kana lara. Tong boroning saserat lara sanajan nepi ka tamatna nyawa kaula. Taya halanganana ari Andika aya karep mah. Rek namatkeun nyawa kaula bari bisa onaman mah. Pek geura laksanakeun ulah make teu nanyakeun sagala. Bisi nu ditanyana teu daekeun nempegat nyawa. Tema eta Jajaka para wargi bari panon ngabagi reret kanu limaan. Kalawan geus taki-taki sabab geus kauji. Yen nu dising hareupan teh lain jalma nu atah-atah pangabisana, geus pasti jalma nu luhur ilmu jembar ku pangabisana. Rek mundur siling moal ha? Rek mundur kumaha kaula madain mobil make kudu atret sagala. Lamun maju pasti. Nah, hartina make kudu atret, masina tempat parkir di teh. Teh mana Jajaka nada-nada ngajak diadu. Gerbuk ai. Kalana ngagero para mitra sadaya kalawan marentah ka baturna. Atuh nu limaan meuni sabilulungan ting seureudeg kalawan ujug-ujug ragamang we nyebatkeun harita teh para mitra. Ujug-ujug gararang bareng sanes ragamang ragamang menyekel bareng ngaragamang kana ieu kana hulu kana perah bedog. Harita teh para mitra gararang nyakel nyabet-nyabetkeun bedog ya. Harita teh bubuhan Jajaka leuwih iat ngagentak ngareuneuh. Terus ngajauh cebrod dampa suku ngajejak kana tak-tak saurang di antarana. Darsim kagitik para wargi. Harita teh puhut ceulina kuat kanyoloyong taksiran tumrapna gitikan Jajaka rada lumayan. Jeleng si Badu luncat. Tuluy nyudukeun congo bedog di lalempeng kana palebah kekemplong Jajaka. Dibarengan ku suara ngagorowok panyentar hate lawan. Siap. Kena para wargi sadaya. Ari Jajaka kacidaran cingeusna gentak ngejat ka tukang bari manehna oge sarua ngagorowok ngaluarkeun sora. Awak Jajaka rada dongkok keblos serangan si Badu nu rek niru ka kemplong teh nyamos matak seueul kana hate. Sedeng si Galuma jeung Darsim nyabetkeun bedogna ti kenca ka katuhu. Ngan orokaya Jajaka leuwih kesit batan jadi lawan. Harita rek ditiga sebeuheungna teh ngagentak ngareuneuh. Sedeng siku duana ngagadil ka kenca ka katuhu. Cedak. Aduh, Galuma jeung Darsim ting araduh. Si Badu ka badug cukang irungna kontan bijil getih. Darsim katunyel ku hulu angena. Atuh duanana mundur di dinya kalana. Kana rasa panas ngan celeng manehna luncat ka tengah-tengah. Harita para mitra sadaya, pelesur Jajaka leuwih cingceung manehna ngacaul ka luhur. Terus awakna cucuralitan siraheun jadi lawan. Kalana ngaberik di kaluhur bari bedogna teu antepan ngolecer. Dina gerakan para mitra ramat lancah. Juralit cle. Jajaka nampak deui kana tanu. Suruntul Galuma nyuruntul ti tukang maksudna merek ngabongohan nigas takta. Aya ku edas eta Jajaka lain lalaborakeun seukeut tepang reungeuna. Seukeut reretna sakitu dibongohan ti tukang make bisa micieun pibahyeun ti tukang para mitra. Para wargi anu mulya anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng.
Sakumaha nu kauninga eta Jajaka lain lalaworakeun seukeut pangreungeunna. Seukeut reretna sakitu dibongohan ti tukang make bisa micieun pibahyaeun ti tukang. Ongkohan karasa kumanehna aya nu ngahiuk kana punduk. Sakilat Jajaka ngadoyongkeun awakna. Bros. Galuma ngarekang malah mundur. Bari awak rada moyongkon. Dekati tenan si Jajaka ditotog kana dadana dina gerakan pancuh nunyel. Keur moyongkon teh digusur. Disusur tepus para mitra digusur. Disusur tepus punduk galuma dibanting ku bigelang leungeun dina tenggelan kepang. Yuk jabron solontod bro. Galuma daek teu daek nyuksru. Harita keneh Jajaka nyerang deui. Siat. Tobat. Galuma nu keur nyuksruk tengot seak nyebutkeun tobat bari awakna melenting belegg. Bang utah geti sabah harita di para mitra. Ditenyrag tongongna ku Jajaka. Nyaan lain lalawokrakeun eta Jajaka cacan manehna lemor. Teu mawa peso-petok-petok acan para wargi sadaya. Wani ngayonan genep urang lawan dina kaayan nu genepan teh sama gereng ku pakarang. Kok kitu kono kalana beuki ngababi buta nyabet-nyabetkeun bedogna ka sisi kagigir. Kitu deui kahanap jeung kaluhur ting kolebat matak pipaureun. Gilek Jajaka teh para mitra gulak-gilek. Manis sigan entengeun keur ngalugat legotkeun awak micieun pibahyaeun. Di arah beuheung gentak ngareuneuh rek dituar suku ngajaul kaluhur disabet ti kenca ngalegot ka katuhu, disabet ti belah katu ngalegot ka belah kenca antukna kalana ngarasa lieur. Harita Jajaka luncat kana dahan nangka barakatak seuri di palar nu jadi lawan beuki panas hate. Susul baraya ka dieu jago mogok sia. Lain kalakuan teh siga nu heueuh we gede kawani. Rajeun sia mawani ngalawan awewe kolot deuleu. Tarung jeung aing sia mun sia bener-bener wani mah sok naek. Pokna bari ngajega dina dahan. Hah? Kurang ajar sia tunggu janam. Siat. Kalana ngaberi kaluhur wing bedog disabetkeun lempengan cangkeng. Jajaka luncat tina dahan nangka bareng jeung kitu leungeun kencangi perat puhu ceuli. Prat krejet. Kalana ngarajet celek Jajaka napak deui kana taneuh kitu deui kalana. Kalana terus nyereg deui para mitra bari bedogna diuak awik harita teh. Ngancam raga Jajaka tapi menulingas pisan hese di arahna. Kalana nyudukeun congo bedog nyolocos di lalempeng kana beuteung Jajaka. Gilek brod harita kitu para mitra. Solontod kalana nyolontod meh-mehan rek dikusu. Tapi ku sakitu mah kalana kawilang tahan. Teu kungsi rubuh gilek kalana ngalieu bari bedog teu antepan ngolebat rek muar cangkeng. Bluk Jajaka ngarubuhkeun maneh. Kituna bari nyokot bedog galuma nu keur ngutah-ngutahkeun geti. Tak bedog anu meunang ngarawel dipake nadah bedog kalana ngaburicak bijil kemangseuna. Jajaka nyabetkeun bedog rek nuar suku kalana. Ngan orok kaya kalana ge cukup rancing ngagentak ngajaul micieun pibahyaeun. Kiu kiu kalana jeung Jajaka silih sabat bedog alawor ting beletrak. Harita Jajaka sigan roda kawalahan nadah serangan ti kalana. Manehna mundur kalawan nyaranog ka hareupeun Darsim. Puguh we keur Darsim meuni teu beda ti ucing disampeurkeun ku beurit. Harita bedog diangkat rek narok sirah Jajaka ti tukang. Tobat. Harita para mitra kadenge sora nu ngoceak nyebutkeun tobat. Disangka ku kalana mah jeung baturna nu opatan nu jadi lawan teh beunang ku Darsim. Tapi para wargi sangkaan teh nyalahan si horeng nu ngoceak teh Darsim. Kapanggang pelawah beuteungna ku congo bedog ti Jajaka. Sabab harita Jajaka malikeun congo bedog ka tukang ambles pisan kana beuteung. Bro Darsim rubuh awakna guyang getih. Sakedapan kalana jeung baturna nu opatan ngaranyu. Ningali kayan Darsim kitu peta. Hatena ngarasa sentar akhirna mah ngan belenyeng we kalana jeung baturna opatan. Malabur samalah galuma oge. Nuker utah uger teh kabawakeun ngaberetek lumpat. Kari Darsim ngajoprak sorangan. Gilek Jajaka ngaliuk maksudna merek nanya ka bikat mah. Nu tadi ditulungan ku manehna. Ngan teu kanyahoan bikat mah geus eueuh taksiran tadi geus lumpat mabur. Nakamana cenah awewe nu ditulungan ku aing teh? Eueuh geuning. Boro aing rek nanyakeun aku naon pasal-pasalna. Kitu gerentes eta Jajaka tuluy ngaleos duka ka mana cigna. Heuleut setengah jam kalana jeung baturna opatan. Anu saralamet baralik deui inget ka Darsim.
kasampak Darsim keur ngajoprak keneh awakna jibrug ku getih. Geus kitu mah regenyeng ku baturna dipanggul, tuluy dibarawa balik kasampak Bahrewok guruna keur ngajanteng ditepas. Puguh wae para mitra, Bahrewok reuas ningali anak buahna saurang, harita teh keur dipapanggul kalacat unggah. Waduh, cilaka bah dah. Kalana terus ngajemprak bangun lungse da puguh tas tarung jeung saurang jajakan nu sakitu lilana. Cilaka kumaha sia kalana? Bahrewok kaget sanajan kalana capek keneh ge. Kapaksa dicaritakeun ti mimiti ngunglahan Imah Makatmah. Kalawan si Badu manggihan rok butut dina golodog Imah Makatmah, tapi kaderna tarung jeung saurang jajaka nu tuawu oge didadarkeun nyatana pasal mawa Makatmah. Puguh Bahrewok tambah nafsu. Urang ajar sia. Urang mana madu saraha? Kateuing urang mana nama bah. Panggih ge kakara ngantang tungana mah jangkung. Pargoli bukna panjang sasertakak jeung gede gandhi. Eta bener awe anu ku silaing rek digubung ka dieu teh. Anu ngaranna si Mantili. Bahrewok nanya bari ngareret ka kalana, "Ari nyah teu mah manehna ge naon teh? Manehna ngarawatan Mantili duka teuing." Naon teh? Uga timuru si Mantili dirawatan ku eta awewe teh dumeh aya baju si Mantili geus rarawek ngalumuk dina gololog dapur. Sakitu anu kanyahoan teh kuring ditampilingan tapi weleh we teh dek ngaku ngapihan atawa kacicingan ku si Mantili tembal kalana. Ulang Bahrewok menang sawatara menit ngahuleng tapi teu lilapok nyarita. Lamun kitu carana siga-sigana dewek jeung silaing mulai katenangan euy. Karena pasti naon rupa permaksudan moal weleh anu ngarintangan. Ku ayeuna kitu naam ayeuna jeung dewek urang nya bakalana. Dewek boga keneh pamuntangan. Kamana bah? Kalana ngareret tuluy teu. Urang ka guru dewek di wongkon Gunung Kaledong. Didinya aya dina guru dewek nu baheula demi katelana Aki Sangkala. Kitu ge sugana aya keneh euy. Sabab baheula dewek waktu boga guru nu ti heula. Manehna kongsi nyaritakeun boga adi di wewengkon Gunung Kaledong. Samalah cek manehna lamun aya bancang pake wuh, aya mau ngamuk gajah mata aya siku si wulu-wulu aya galaga kancana. Dah. Kulantaran Abah geus eueuh ti dunya, datang we cenah ka guru Abah katelah Aki Sangkala di Gunung Kaledong. Naam euy wayahna capek-capek ge urang ini. Ayeuna bari sugan manggi katerangan perkara gobang naga sakti teh. Yoi. Cek Bahrewok aya maksud rek minang saraya ilmu ka adi guruna nu baheula para mitra. Ari ieu kumaha ki Darsim mah? Bae si Darsim tong dibawa. Sanajan dibawa ge percuma deuleu. Keuni antep panjang we umurna syukur. Paeh we teu nanaon, ari geus tempi kana waktuna mah. Tembal Bahrewok tega ninggalkeun anak buahna nu sakitu rupuhna. Sim, wayahna euy. Silaing mah cicing we di dieu nya, kuda we keur ditinggalkeun heula nya, pokna deui. Sedeng Darsim mah para mitra teu nemalan ukur ngareret. Geus kitu mah Bahrewok teu mikirkeun kana naon-naon deui. Tuluy bae arinit jeung anak buahna limaan. Nu maksud jeung tujuan tayalian rek ngalap ilmu ka adi guruna nu baheula. Anu katelah para mitra sadaya Aki Sangkala anu memang bumen-bumen atawa pernahna di Gunung Kaledong. Para wargi sadaya kumaha dongeng saterasna. Nah tiasa hasil Kibardawi Aryas Bahrewok guguru ka Aki Sangkala. Saha saresna Aki Sangkala para mitra? Mangga we urang teraskeun sedap deui bade ngaso heula mangjaena oge para wargi ngaso. Para wargi kaum dangu, urang malikan kana kaayaan Makatmah sanggeus salamet jeung aya nulungan ku saurang budak jajaka teh inghak-inghakan we di kamarna. Bari ngudupung awak asa ringsek beungeut keuneuk ke asaretep urut ditampiling ku kalana. Samalah harita keur disinghareupan ku si Toib anakna anu kakara balik tas ngurus kebon, tapi Makatmah mah teu lila ceurikna repeh pok nyarita satengah ngagelenem. Da maneh nu kitu teh mah Toib teu puguh-puguh ngadone nitah ngampihan ka bogo si Japar. Akhirna nu adi nu jadi indung nampa panyiksa. Lamun teu kaburu aya nulungan malah kana pasti indung maneh teh meureun paragat nyawa. Nu matak geus aya namanya. Lamun si Japar rek ngihapekeun deui ka bogoh montong ditampa sanajan sobat maneh ka dieu ge montong.
anu sarupa kitu mah sarua we jeung micin gegeuleuh ka urang rek nyilakakeun ka urang ceuk makat mah bari nyusutan cimata para mitra kutungtung kabaya. Eta tuh mah da teu pugu-pugu hayo make nu urut baju mantili matak naon atuh piceun kanu jauh atuh teu kitu duruk lain sok dituna dina golodog nyatang tuh we rek kapanggih oge sarua jeung ngabejakeun tama teh mah Toib malik nyalahkeun kanu jadi indung. Heueuh ditamrukeun sote mah dina golodog paragi kekesed satadina mah moal aya nu mapaekeun mantili ari Sugante. Harina dibawa ke mana mantilina ku si Unen? Nya teuing dibawa ke mana nama mama teh nyaho. Ari nyaritana mah rek disumputkeun cenah teuing disingkurkeun imahna, teuing disingkurkeun kanu jauh ti dieu. Temal makat mah. Keur guntreng kitu di kamar di luar sadanu kaketrok kana panto. Atuh makat mah curing hak timuruna mah kanu nyiksa tiada ratang deui. Tah Toib saha nu kaketrok kana panto deuleu? Palang siang nu nyiksa ka emak ka darieu deui. Pokna deui. Tenang malah tenang. Koreja Toib nangtung kalawan ngalugas bedog sagala. Barang rek kaluar ti kamar dicekelan leungeun aku makat mah. Untuk ditemponan si Toib ngontong hayo ke maneh cilaka keun we antep lah bari oge. Makat mah nyarek sabab hariwangeun. Inggi si Toib anakna cilaka. Atuh si Toib rek kaluar teh tulus sedang di luar anu kaketrok kana panto terus-terusan malah rada tari. Kulantaran nu di jero eueuh nu nemalan bae pok nu kaketrok kana panto teh ngagegero. Ip. Lihat mah. Pokna. Sora si Japar geuning mah cek Toib rada ngaharebos. Heueuh sorana mah. Teh urang sidikeun heula mah. Toib kaluar ti kamar sanggeus deukeut kana panto ku Toib ditanya ti jero. Saha? Dewek Ip Japar Ip. Teh mana nyebutkeun ngaran Japar. Atuh geus kitu mah kudu trak Toib ngalaan tulak panto. Ana brai nyawe Japar mawa gembolan pakaian tuluy ka jero. Selain geus di mana wae tuh Par? Tanya Toib neuteuk beungeut Japar katingalina bangun anu cape haruha hareho. Kudu dewek tas nyokot pakaian euy. Sadina moal mawa naon-naon ngan kulantaran tadi dewek parere omong jeung jadi bapa. Akhirna dewek diusir sama lampiran-lampiran dewek cilaka euy laki pahala. Ari nu maneh mana Ip? Ya di kamar puginung dewek ambil-ambilan cilaka deh. Hah? Ambil-ambilan cilaka? Kunaon gitu? Japar neuteuk. Acan ge Toib nemalan guru takbikat mah kaluar ti kamar. Nah, ari jang Japar kosok nyilakakeun pisan ka Ibi. Tadi Ibi pada ngagalusur ku genep urang lalaki sama Ibi nampa panyiksa. Harita Ibi disangka ngabiani mantili. Ari salahna masalah Ibi keneh make nuna baju butut dina golodog nyata baju urut dipake ku nyi mantili. Ngan untungnya Ibi aya nulungan ku saurang budak jajaka godegan teuing saha da teu wawu. Nyata jajakan nulungan Ibi teh terus tarung ngayunan genep urang. Waktu keur tarung bari nu sajian balanga gentak Ibi lumpat balik ka imah. Parang si Toib karep balik tos di kebon. Ceuk makat mah nyaritakeun kajadian nu karanapan ku dirina. Ibi kenal ka jelemana? Ka jelema saha? Nya kan genepan. Boro-boro ka kenal panggih ka kakara ujang. Temal makat mah leng Japar ngahuleng sirah melenguk gerendeng nyarita jeroeun dadana. Wah, semua salah pasti anak buah nu jadi bapa aing rek nanyakeun mantili ya. Ngan telengus kabina-bina eta nu jadi bapa. Rasakeun sia di mana aing tepung jeung salah saurang anak buahna diponaran sia ku aing mah. Kitu gerentes sate Japar, timbul nafsu malah aya pikiran rek ngarah ka anak buah bapana. Ari ayeuna mantilina ka mana Bi? Japar kakarana nyakeun mantili. Dibawa ku si Unen nyi mantili mah nyari-nyaritana mah rek disingkurkeun ngan teuing ka mana. Heuh sakieu ge si Unen kesit ka dieu ngabejaakeun. Ngabejaan rek aya nu newak mantili dalam mun teu kaburu mah Unen ka dieu. Bari mantili tacan dibawa heug aya di dieu kana pasti kabeh ge di paraehan ku genepan. Tadi mah wayahna jang Japar lamun maneh tepung deui nya jeung mantili. Omat ulah dibawa ka dieu lain bibi mung kacicingan atawa ngarasa rugi mere dahar. Ngan bisi batur-batur nanu genepan ka darieu deui jeung bawakan ku jauh sakalian aku ujang. Ceuk makat mah ngarasa bang baungeun. Dagu bang rasa si laing saha jeung urang mana jelmana euy nu rek newak mantili teh Japar? Toib nanya. Ari ku timuru dewek geus moal salah euy pasti anak buah bapa dewek euy. Bieu sanggeus indung maneh nerangkeun kitu teh geus teu jauh tina sangkaan pasti anak buah bapa dewek. Lain heureuy dewek mah euy.
lamun diparengkeun tepung jeung anak buah nu jadi bapa paduli sahasana dipot aran ku dewek menyaan. Halah, tuman lah. Nah, meuni kabina-bina teuing taleungeus teh. Tema Japar beuki nafsu. Kumaha dibawana ku si Unen teh bi saoban teh can disaleumpang apaan. Pokna deui ngareret ka makat mah. Dibawana mah digandong ujang, tema makat mah. Kaina bieu kieu bis kata Toib. Kuring rek mi HP gemolan pakaian we. Ayeuna kuring rek neangan mantili sugan ku si Unen dibawa ka imahna. Ke di mana geus tepung gemolan pakaian dicokot deui ka dieu nya. Ujung atuh rek diteang ka imahna si Unen mah ngan wayahna ulah dibawa ka dieu nya. Lain ibi mung kacicingan ngarasa rugi ku dahareun. Ngajaga kasalamatan sararea bisi anak buah bapa maneh ka dieu deui. Moal bilah tangdu ku kuring mantilina rek dibawa kana jauh. Ya tuh Toib dewek rek neangan heula mantili ka imah si Unen. Kade sing hati-hati jalanna par tema Toib para mitra. Geus kitu mah Japar teu ngalobakeun nu dipikir deui terus ini. Rek neangan mantili ka imahna Unen. Bari mawaha teh nu pinuh ku nafsu. Dekat saturkeun di jalanna Japar geus tepi ka imah Unen. Kabeneran diburuan imah aya saurang nini-nini. Tayalian ninina Unen keur maraban anak hayam dina kurung. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para wargi kaum damu, harita si Japar tuluy nanya, "Ini hari si Unen aya nini?" Tanya Japar bari ngajanteng gigireun ninina Unen. Atuh ret ninina Unen ngareret. "Paluli teuing sia susu nini leunyet oge. Da heueuh sia geus leunyet euleun. Untung nyidik-nyidik wae sia susu nini da moal mata ka kabita sia deuleu." Cek ninina Unen saliwang deui para mitra. Sauruk ngaganggarekeun susu nini na Unen cenah dibulig. Peda harita nini Unen dibuligir teu make kutang-kutang acan da pugu unggal poe gesok dibuligir bae. Ini mah ari Unen aya nini. Ngan megar 7 siki deui kabehna ge 11 endogna teh. Tapi megar 7 siki nu 4 mah kotok ongkok. Nini nu Unen teh ules saliwang. Ayeuna ngadon los-los ka anak hayam. Ari si Jalu teh baturna anu ngaliwat ka dieu genepan kitu kitu. Heuh bieu teh nu ngaliwat ka dieu lalaki genepan marawa bedog paranyang. Nu saurang matak pikasieun jagung gede. Bawa kumis paplang panon bolotot. Pantes moal teu galak temenan. Ieu kan ini mureleng we kada beungeut. Pokna deui nyaritakeun aya lalaki genepan ngaliwat ka buruan imahna. Teg sangkaan Japar mah nu genepan teh anak buah bapana masih keneh neangan mantili. Kudasar kitu Japar boga rasa hariwang ingis mantili kapanggih. Ini kuring mah lain babaturan genepan. Tapi babaturan si Unen nyata ka dieu teh rek nanyakeun si Unen aya eueuh. Ceuk Japar ayeuna mah nyarita rada tarik sabab geus nyaho ninina Unen teh kurang reung. Dedengean teh nanyakeun si Unen nya teh nya. Nya aya eueuh. Teuing teh ka mana da can balik-balik kita diganya si Unen mah tuh. Tema ninina Unen. Memangnya maneh namah teu nyahoeun maksud jeung tujuan Unen. Kamana nya? Nyaho teuing ulin we meureun. Tema nina Unen bari maraban deui anak hayam nu kubeunyeut. Leng Japar ngahuleng beuki ngarasa hariwang sok sieun tepung jeung anak buah bapana. Komo kitu bieu ceuk ninina Unen aya lalaki genepan ngaliwat kaburuan. Nu moal salah deui kusangkaan Japar mah jalma nu genepan teh anak buah bapana. Nu rek neangan mantili. Sapok-pokeun pisan harita Japar rek pamit gurutak Unen datang haruh hahareho siga nu tas manggih kareuwas. Aduh, syukur ting euy maneh ka dieu euy borosa tadina mah rek disusul euy ka imah ku dewek teh ceuk Unen. Puguh dewek tas neangan maneh terus ka dieu. Moal bejana euy. Hari mantili jeung di mana ku maneh disingkurkeun teh ne? Itu ku dewek disebutkeun deuk ketampian. Saben tadi anak buah bapa maneh euy rek neangan mantili. Kaburu ku dewek dibawa ka imah si Toib. Oh, untung tadi dewek kaburu datang euy. Kumaha ka ayeuna ieu? Angger we can bisa leumpang keneh tadi ge ku dewek digandong. Tah ieu mah ku maksud maneh par euy. Moal hade rek diantep di itu karunya euy. Kudu dibawa tuh ka mana nya? Dewek ngarasa bingung euy. Di PHP-keun deui sok sieun ayeuna mah paekeun ka dieu. Ulah ditunda di dieu mah euy. Lain dewek ngarasa karugian euy memang. Mere dahar teh ngan nya kitu we sok sieun ayeuna maluruh ka dieu. Lamun dewek keur aya kumaha lamun keur eueuh keur init-initan. Anu pe rek dibawa ka mana-mana mah kumaha maneh we. Par euy, teu kitu bawa ka tempat nu jauh ti dieu. Tapi lamun bisa mah euy kalawan maneh nyaho leuwih hade bawa ka nu bisa ngubaran. Sugana bisa cager deui ka Wasasari ari maneh bener-bener aya harapan ka mantili mah. Heuh.
bawa kan bisa we kemana nya da dewek maca nyaho anu bisa ngubaran kekelanan urang nanyakeun kan ini dewe suga nyahoan ini dewek nu biasa tutulung talang tulung teh ini cing ka dieu sakedeung ya hari kuring rek tanyakeun kan ini cek Unen kan inina aya naon sia Unen rek dahar maju ka dieu nyokot ku nyaneh deuh dina pago sasari rek dahar mah tara kudu diladenan ku aing geuleuh aing dahar nanyakeun ka dieu sakedeung ni Unen ngalacat ka tepas dituturkeun ku Japar teu hararese ninina ge unggah rek nanyakeun soal naon sia Unen cing nini ngareungeunge aya jalma nu sok tutulung anu maksudna mah sugana anu bisa ngubaran Unen nyarita tari nah saha atuh nu geuring di pamajikanan ieu jang Japar tema Unen bari nunjuk ka Japar ari kitu nyeri naon cenah Jalu nini Unen nanyakeun kalawan ngareret ka Japar mau itu bisa leumpang nih baru teu bisa leumpang eta kumaha mimitina cenah labuh nyalabuh nih tema Japar ngabohong padahal mantili teu bisa leumpang teh anu nyariksa ku anak buah bapana Japar cing sugan ini ngareungeunge aya nu bisa ngubaran pokna deui ari baheula mah aya euy samalah nini rada baraya ngan teuing aya keneh atawa geus hilang di mana nih di ditu jauh di bawahan anir lebahkeun agreg aing ngaranna saha nih Japar talete lamun teu salah mah Mardasim baheula mah kasohor dedengkot jago samalah kungsi mumusuhan jeung urang Gunung Haruman tapi ayeuna mah jadi baralik pikir sok daek tutulung lumatak kijung ka ditu datangan ka lemur anir ngan wayahna rada jauh lamun geus tepung kalawan maneh nanyakeun ka si elu sanyaho ti saha ka dieu cenah nya bejakeun cek nini kitu nini Imon pamajikan Aki Kartobi almarhum urang Cijawura dayeuh Bandung da saleh kini mah urang dinya ari nini mah lahiran lema ieu lembur pangantian kadungora lembur pangantingan ai heueuh rek jeung maneh ka dieu nya Unen moal nih lantaran kuring mah loba pigaweun cek Unen Pramitra bari ngareret kajeun ai moal marengan mah eta si Jalu rek iraha cenah ka dieu initna ini Imon nanya ka Japar nu keur melenguk Pramitra sadaya ngaso heula parohargi ngaso heula ngaso para wargi kaum dangu harita Japar tuluy ngajawab arek ngeureui ayeuna we nini diisuk pagetokeun makarunya kanu geuringna sugan we tepi wanci magrib ya mah tepi wanci magrib badalu paling ge tepi subuh sabab lalakon ti dieu ka lembur anir teh jauh kana ngarep di jalan kajaba lamun ini ti dieu subuh datang ka ditu kira-kira wanci asar sabab ayeuna teh geus nyadak kaburit ayeuna teh akeun bayar bade ayeuna we nini kajeun rek di ngendong we di jalan ujung atuh arek maksa mah ini ayeuna kuning dinoakeun sing salametnya di jalana kalawan sing bisa kapanggih teu poho deui ngaranna nu rek jujug-jug teh Jalu henteu nini itu euy tuduhkeun heula tempatna mantili di mana namun ku dewek dituduhkeun cek Unen teu hararese sanggeus Japar pamitan ka nini Imon terus indit kalawan teu lila di jalan geus tepi ka tempat panyumputan mantili harita Unen malang-malangkeun regang awi haur jeung jarami garing samalah Japar ge mantuan ana breh ka sapak mantili keur nyempode bari murag-muragkeun cimata teu teuing Nyai hampura akang geulis rumasa akang nyang sarakeun Nyai yu ayeuna urang tatama we jeung akang sugan diparengkeun ku Gusti Allah Nyai bisa cager deui sabihara-bihari Japar sanuk-sanuk menta dihampura keun Kang Japar teu make ditambahkeun sagala jeung teu perlu akang nulungan abdi keun abdi marek di dieu sabab di babawa oge percuma matak ngadosakeun wungkul ka akang cek mantili nolak sabab saeutik gedena ngarasa nyeri ku tindakan Bahrewok bapana Japar ulah kitu Nyai ulah boga anggapan ngadosakeun ka akang sabab akang bener-bener nyaah ka Nyai teh bari teu boga hate geuneuk maleukeuk pokona mah akang mah ridho lahir batin cenah eta Nyai boga anggapan dumeh bapa akang nyieun tindakan ka diri Nyai ulah nyiwit kulit mawa daging samaha lamun Nyai percaya akang ge ngarasa cua kana tindakan jadi bapa mau pati-pati Nyai peuting kamari dibawa kabur ti imah anak buah bapa akang lamun teu neuleun ka nyaah ka Nyai nu macak Nyai ulah boga pikiran naon-naon da akang malin rek milampah goreng ka diri Nyai teh yap ku akang digandong urang tatama para mitra sadaya harita Japar nyarita sedeng mantili harita cirikna siga nu kanyanyerian taksiran inget kana tindakan Bahrewok waktosna kabujeng Seep